Gunung Kelir Gusti aling-aling wong wayang ya wong wayang Gunung Kelir Gusti aling-aling wong wayang ya wong wayang anut maring dalang murbaning wayang gentur kang tinutur catur gentra ingkang dados jin narita kacarios di kampung Tumaritis ieu sastra jingga nuju ngahuleng ngaraga meneng bingung ngangluh taya papadana marga nu jadi lantaran wirehna dina danget ieu sastra jingga tegaduh pakasabar lami-lami ngandika ieu sastra jingga. Aduh, ampun kunaon Kang? Aduh, hirup di zaman kiwari ini ripuh pisan lah. Susahnya Kang. Susah, mangkaning loba pangabutuh. Ampun, katurug situasi kieu nya Kang. Katurug situasi kos kieu. Para rusing lah rungkad siti. Moal teu mumet kana pastakanya Kang. Jangar lah. Ampun. Sing salabar we ada kumaha teh keur kieu teh jaba loba pangabutuh ampun sakapeung hayang digawe dewek teh euy nya naha tuh Kang hayang jiga batur boga HP alus baju alus boga motor aduh ampun dewek mah boro-boro boga HP alus apa jadul gak di karetan wae alabatan huduk huduk ya Kang eleh we huduk HP dewek mah euy aduh pusing lah rungkad siti pokona mah aduh euy ket naon si dawala si teh wae si teh karyawan ya gagah teuing oh gawe sering dawala Sip 2 beres euy karyawan beres euy nya heeh teh mana Kang kunaon gegerendang wae cigan ini kurang balanja kunaon sih bingung deh euy kahayang loba tapi usaha eueuh jabah harerese ka mana-mana ge usum corona kieu mah euy kabita dewek teh hayang jiga batur boga pagawean boga HP alus baju alus tiba heula dewek mah baju teh hideung we hideung teu ganti-ganti iket eta deui aing aduh ampun coba calon mitoha buat baeud wae
Pedah dewek pengangguran. Heeh. Moal teu baeut wae. Sanu hayang boga minantu pengangguran. Kete ditanya, "Aa pada melana naon?" Nganggur. Nya heuh da sanu daekeun. Si era nya nyong. Nya heuh. Coba lamun maneh pada melan naon, abdi mah Pak karyawan. Degle deh. Oh nya heuh da buktina kitu. Ya naon, heueuh ai kahayang loba tapi teu daek ikhtiar mah sarua weh jeung bodor. Ya ulah ngomong digawe hese. Apan di urang teh ye PT sakitu ngajedikna, perusahaan sakitu ngajajarna, kawasan lega. Piraku tibang neangan gawe hese. Hoak gitu teh. Omo pan zaman ayeuna mah canggih. Media informasi di mana-mana. Omo lowongan pekerjaan mah. Matak naon aka datang ka dinas ketenaga kerjaan, loba info lowongan malah di fasilitasan masyarakat anu keur butuh lowongan kerja. Aya infona, aya carana ongko. Komo ayeuna mah aya daftar online ngalamar gawe teh online ayeuna mah teu kudu hararese. Segala rupa online enak mah beli cireng di online asal aya kadaek. Jadi geus teu kudu mamangkatan ka mana-mana, tong waka nyebut hese, ikhtiar we heula. Yeuh loba kamari uing ge naon maca lowongan di mana-mana nu butuh gawe ngalamarna ge nama online aya mah teu kudu capek, tinggal nungguan di interview we pokona mah dipanggil. Oh gitu. Pokoknya mah anu nyebut hese eta mah pengedulan weh. Bener deh. Lamun kitu mah kumaha ya carana? Nya hayu urang indit ka ditu bareng. Siap-siapkeun persyaratanana, kayak diantar ku ingin lamaranana. Ya tempo saya ya geus jadi karyawan ya di PT ya. Geus kabeli motor, degle pisan sih mah nyong. Oh nyak masih emang gitu kenyataanana. Nya heueuh pokona mah ulah kedul. Ayu atuh del antur dewek hayu. Siapkeun persyaratanana. Ayo.